Ngaran kuring Dede. Kajadian ieu kaalaman ku kuring geus sababaraha taun ka tukang. Harita teh kuring masih keneh digawe di Jalan Aruna. Kuring digawe oge can lila, nyaka karek saminggu lah. Geus pasti kusabab kasebut anyar digawe di eta tempat, pasti wae kuring kudu loba adaptasi kana naon bae anu digawekeun ku kuring. Kusabab kitu kuring sok loba talete ka babaturan anu geus lila digawe di dinya. Nya maksud supaya terjadi ngatog kana pagawean. Kaparengan dina salah sahiji peuting kuring gawe tepi ka peuting. Nu jadi lantaran mah kuring kudu ngalembur digawe. Peuting eta nu ngadon ngalembur gawe teh aya 20 urangna. Nya kasup kuring. Caritana kuring beres ngalaksanakeun pagawean anu geus keur dihanca. Caritana kuring beres ngalaksanakeun pagawean anu kudu dihanca. Nu sejen oge siap-siap beberes. Ari babaturan anu sejen mah saberesna digawe ngalembur teh tara baralik ka imahna, maranehna ngadon sarare di mes. Sabab ngahaja di tempat kuring digawe disiapkeun mes keur sararena anu digawe lamun anu teu baralik ka imahna. Ari kuring mah ngadon balik ka imah teh kusabab imah kuring ka tempat digawe teh teu pati jauh. Di Jalan Aruna paling angkot ngan sakali. Angkot nu ti Ciroyom ngaliwat ka Sukajadi. Kuring jeung 2 urang babaturan leumpang ti pagawean muru ka tempat nungguan angkot. Kuring ngadon maregat angkot ti Parapatan Husen. Nya kusabab 2 urang babaturan mah geus aya angkotna, kuring jadi cicing nungguan angkot teh sorangan. Geus aya kana setengah jamna angkot masih keneh can aya datang. Harita mah mimiti kuring ngarasa kesel jeung asa cuang cieung ari sorangan mah. Waktu beuki peuting, beuki sepi, ari rek dipaksakeun leumpang, kagok geus lila nungguan. Nya kusabab angkot eueuh wae, atuh kapaksa, sok sanajan kuring capek kusabab geus digawe, nya kuring oge maksakeun rek ngadon balik leumpang. Bari jeung geus tunduh hayang geura istirahat, kuring leumpang ti Parapatan Husen rek balik ka Cibarengkok. Maksud kuring lamun kudu leumpang mah balik teh rek ngadon motong wae ka Jalan Baladewa supaya leuwih deukeut. Nah atuh bahasa kuring keur leumpang kitu. Gening kuring leumpang teh lain ngadon jalan motong ke Baladewa, tapi kuring nyadar geus aya di tengah-tengah kuburan sirna raga. Barang kuring sadar lumayan rada heran
jeung jadi aya rasa kasieun. Sok komo ieu mah aya di satengahing kuburan teh bari jeung sorangan. Ari rek adon balik deui ka Baladewa geus kagok. Puguh geus aya satengahna kuring leumpang teh. Antukna sok sanajan kuring sieun jeung keung oge, nya kuring jadi maksakeun leumpang ngaliwat ka Sinaraga. Bari jeung geus ngarasa leuleus jeung capek, kata made ku rasa sieun jeung panon geus tunu, kuring leumpang tepi ka palebah puduhna nu aya jambatan. Sabot kuring keur leumpang kitu, ceuli kuring jadi curinghak. Sabab ngadenge rupa-rupa dedengean. Harita nu kadenge ku kuring, ujug-ujug kadenge aya sora anu keur ceurik ngading diut. Ngadenge sarupa kitu matak nyengkatkeun bulu punduk kuring. Sanggeus kadenge aya sora anu ceurik, teu kungsi lila ujug-ujug jadi kadenge rupa-rupa sora. Malah siga aya anu keur seuseurean. Puguh we ku loba dedengean sarupa kitu, jadi nambahan kasieun jeung kakeung keur kuring. Kuring udah treret kepala bah datang na eta rupa-rupa sora. Tapi eueuh hiji-hiji acan anu katinggali ku kuring ngan ukur dedengean hungkul. Basa kuring rek neruskeun deui leumpang. Kuring ngagebeg ka cidareuasna. Harita kuring ngarenjag sabab di hareupeun aya anu ngolebat, aya anu ngageleber. Geus teu gue panyangka kuring eta anu ngolebat di hareupeun teh makhluk aneh anu nembongan ka kuring. Tapi kajadianana gening anu bieu ngolebat teh bet siga entong bodas. Nu jadi heran, nah atuh basa kuring keur nyidikeun hayang jelas ningali kana eta entong bodas. Teu puguh-puguh eta entong teh jadi ngaleungit. Atuh kuring teu loba mikir panjang deui. Harita kuring langsung lompat maksud hayang gera jauh ti pakuburan sirna raga. Pas tepi ka palebah pupudunan, kuring rada ngarasa regreg sabab katinggali di palebah dinya siga aya awewe anu keur leumpang duaan. Kuring oge beuki narikan lompat, maksud supaya bisa lempang bareng jeung eta dua urang awewe. Tapi nah atuh barang geus deukeut, kuring jadi ngarandapan kejadian aneh. Sabab bahasa kuring geus deukeut ka palebah eta awewe, maranehna teh ujug-ujug ngaleungit tina paninggalian kuring. Ningali kitu mah kuring oge jadi eureun tina lumpat. Kuring harita jadi ngadon ngajentul di palebah pupudunan. Kuring jadi ngahuleng mikiran eta kejadian. Can parat kuring mikir, ujug-ujug katinggali aya dua makhluk anu cinggeleber bari jeung seurinyi kikik.
Hah? Geningan eta anu katingali ku kuring siga dua urang awewe teh. Kunti. Teu antah parah kuring langsung ngaberengbeng. Geus teu mikir deui kana awak anu geus mimiti ngarasa leuleus jeung ngadeg-deg. Awahing ku rasa kasieun. Hantungna kuring oge tepi ka jalan Pasteur. Terus bentas ka jalan anu berasna ka Cibarengkok. Nya pas di gang Bangun Resik, kuring ngadon heula. Maksud rek ngareureukeun heula rasa kacape. Baju nepikeun ka geus baseuh ku kesang. Balas ku lumpat di Sinaraga, muru ka jalan Pasteur. Harita kuring diuk bari ngalempre. Jeung deui kuring reureuh heula teh da ayeuna mah geus aya di jalan gede. Cek pamikir sigana wae geus moal aya nu matak pikasieun. Geus kacape rada ngurangan, kuring nuluykeun deui leumpang. Di palebah lapang Mas Boyo kuring rada ngarandeg sabab katinggali ku kuring di handapeun tangkal kai. Kuring ningali aya saurang awewe anu keur diuk. Ningali kitu teh geus teu gue panyangka kuring netelakeun yen eta awewe anu keur diuk teh lain jalma biasa. Geus pasti we eta awewe teh sarupa jeung makhluk anu tadi kukuring katinggali basa di Astana Gede. Harita kuring oge teu hayang merhatikeun. Kuring teu hayang leuwih jelas atawa leuwih sidik ningali ka eta awewe. Kuring leumpang bari rada gancang. Hayang buru-buru tereh tepi ka imah. Teu kungsi lila teu burung kuring tepi ka imah. Malahan satepina kuring ka imah, kuring oge langsung asup ke kamar kusabab geus hayang buru-buru istirahat. Sabab awak menika cida lungsena. Malah kuring teu kungsi disalin heula baju anu tadi geus baraseuh ku kesang. Bari ngagoler kuring bari ngahulang mikiran naon bae kajadian anu cikeneh karandapan. Keur ngagoler kitu kuring langsung ngorejat sabab naha atuh ceuli kuring ngadenge aya suara awewe anu ceurik. Padahal harita kuring geus aya di jero kamar. Aneh, kadengen aku kuring mah ceurikna eta awewe teh sarua jeung basa kuring ngadenge suara anu ceurik basa di palebah kuburan Sinaraga. Harita kuring langsung turun tina kasur bari nalek-nalek kana eta suara awewe anu keur ceurik ngading diuk. Ceurikna meninggal lengis, matak pikarunyaeun anu ngadenge. Nah atuh basa kuring geus nangtung di sisi tempat tidur. Kuring ningali di gigireun kuring siga aya makhluk anu keur nangtung. Bari jeung rada reuwas pacampur ku rasa kasieun. Kuring ngareret ningali ka palebah eta jalma. Barang direret ditinggali ku kuring. Kacida kuring ngarenjagna. Bari teu karasa kuring mundur ke tukang. Awak nyarane kana tembok kamar.
kuring mancon ningali kana makhluk anu ngajirim di hareupeun kuring. Jelas katinggali eta makhluk teh saurang awewe. Beungeutna geuneuk siga anu getih hubungan. Panonna molotot jeung letahna ngelel. Patak pikasieun anu ningali. Geuning eta makhluk anu ngadon ceurik teh. Malahan kadenge eta makhluk teh ngomong ka kuring. Eta makhluk anu katinggalina saurang awewe anu kenangtung hareupeun. Sajaban ati beungeutna anu geuneuk ti hubungan teh. Katingali ku kuring dina beheungna aya tambang anu meulit. Manehna ngasongkeun salah sahiji orok. Malahan anu jadi sieun keur kuring. Eta orok anu diasongkeun teh katingali awakna geus hideung. Kuring nolak kapehapean orok eta jurig teh. Malahan katingali dikitukeun ku kuring teh. Eta makhluk awakna malik. Manehna keluar di kamar bari katingali awakna siga anu nembus kana tembok kamar. Tingali kitu. Dina sieun kuring jadi ngarasa penasaran. Nah kuring betah yang ningali. Nah kamana leosna eta makhluk. Katingali jelas ku kuring senggeus aya di luar. Eta makhluk anu leumpang bari mangku orok. Awakna ujug-ujug ngalayang. Ngapung kena tangkal jambu bari jeung teu eureun-eureun ceurik. Dan begitu lama ngadenge ceuringna eta makhlukna lain karunya. Tapi ngadenge malah matak muringkak muluk-muluk. Sanes aya di luhur tangkal jambu. Eta makhluk katinggali diuk pucang ange bari nangkep budakna. Diuk dina palebadahan eta tangkal. Bareng jeung kadenge sora adzan subuh. Eta makhluk teh leungit katinggali deui ku kuring. Kuring oge langsung asup deui ka jero imah. Sarta tuluy muru ka kamar. Isukna kuring ngadatangan waang sarta terus nyeritakeun kejadian anu penting tadi ke alaman ku kuring. Ya kuring meunang katerangan ti waang sababaraha waktu anu geus kaliwat di daerah Baladewa teh aya saurang awewe anu maot ngagantung maneh. Nya maotna eta awewe teh bari keur kaayaan kakandungan. Jeung dicek waaan pasti we lamun kuring peuting tadi loba papanggihan jeung jurig. Kusabab peuting tadi teh ninggang di malam Jumaah. Loba dongeng lamun ninggang malam Jumaah. Sok minang manggihan anu aneh-aneh di palebaskeun raga. Kuring oge kekarek sadar harita yang peuting tadi teh ninggang di malam Jumaah pisan.